Jasmine, abdi wawancara kelompok 8. Sebelum itu, izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nami abdi Zaidan Rizky Ramadan. Perkenalkan, nami abdi Talita Jasmine. Perkenalkan, nami abdi Citra Pratiwi. Perkenalkan, nama abdi Anabel Masrianti. Perkenalkan, nama abdi Aliana Ilananta. Dan di sini abdi izin mewawancarai Aliananta terlebih dahulu. Assalamualaikum teh. Rerencangan dinten ieu urang bade ngebahas dampak pamaken media sosial pikeun rumaja. Numutkeun aranjeun naon mangfaat media sosial. Waalaikumsalam. Numutkeun abdi media sosial mangfaat pikeun komunikasi jeung rerencangan atawa keluarga anu jauh. Leres salian ti eta media sosial oge tiasa nambahan ilmu jeung informasi tina usi anu ngadidik. Teras naha aya dampak negatifna. Aya lamun dipake teuing ieu bisa ngejadikeun urang hilap karena diajar jeung jadi kebiasaan goreng. Sok aya oge beja anu teu leres atawa komentar anu teu hade. Kumaha cara sangkan urang tiasa ngagunakeun media sosial kalayan wijaksana? Urang kedah ngawetesang waktos pamakean sarta ngagunakeunna pikuan hal anu mangfaat. Serta ulah gampang percaya karena baja semama diperiksa heula kebenaranna. Hatur nuhun kana pamadegan aranjeun sadayana mugia urang tiasa ngagunakeun media sosial kalayan wijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.